Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda ayeuna kantun bagian anu ka 38 pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Kacaangan ku cahaya obor katembong baju jang aris nepi karangsa. Dadana gareuneuk siga nu getih hubungan. Dina sela-sela bibirna ngalei getih anu semu lalambaran. Ciciren jang aris teh keur nadangan tatu di jero anu pohara parnana. Jang aris, ya Allah Gusti, jang aris. Sanggeus kumpul pangajian, Lurah Asep nepi ka lualoe sarta gura-giru seseledak ngadeuketan jang aris. Jang apan anu keur ngaguk-guk nyeung cerikan sobatna nepi ka nyuksuk didupak ku Lurah Asep. Waduh, teu nyangka euy. Gening jang aris teh si tergos beureum teh euy. Oh, teu nyangka sacongo buuk kuring mah euy. Da eta atuh. Biasa be. Gening sapoena oge nya, tapi gening hebat ya jang aris teh. Asugan teh tukang ngarit teh, malas teh tukang ngarit. Ari oge jawara gening jang aris teh euy. Nya, padahal mah pagawean sapoena oge ngan ukur ngalajukutnya. Bener terpercaya kuring oge lamun teu ningali langsung mah euy. Kitu di antarana galecokna para warga anu harita keur ngagugulung jang aris. Malah mah teu saeutik anu nepi ka inghak-inghakan sagala. Tina paroman warga anu harita keur aya di dinya, kabeh oge nembongkeun kamelang anu pohara kacida kage keur jang aris. Geus jang lurah geus. Angguran magra bawa ka imah. Ukur kapiuhan wungkul ieu mah jang lurah. Seorang warga anu geus aya umuran gancang ingetan ka Lurah Asep. Kituna teh dibarengan ku ngusapan tonggong Lurah Asep anu harita keur ngagukuk bari teu eureun-eureun ngagalentoran jang aris. Lurah Asep timbang unggeuh sarta gura-giru ngalepaskeun rangkulan tina jang rangkulanana ka jang aris. Ngarti kana kayaan sigana mah. Salah saurang inohong lembur gura-giru mere parentah sangkan nyiapkeun tanduk panggotong pikeun wajang aris. Geus asa loba kahutangan budi ku jang aris sigana mah. Sararea pada daek pada hayang nepi ka meh paheula-heula ngalaksanakeun eta parentah. Anu neangan awi atawa kai keur panggotongna anu sung-song sarung jeung sajabana hampir kompak kabeh. Ari layon jelema anu itu kumaha jang lurah. Salah seorang inohong lembur tutunjuk ke tengah palataran. Nyatana kana bangkena si Akung. Kacaangan ku cahaya obor katembong sirah si Akung mebes dina ngacumplukna sabangsaning jujukutan anu rada jarangkung. Ramona, sukuna, leungeunna, pejitna jeung bagian-bagian awak nu sejena nepi ka pabalatak di eta palataran. Karungan we urang pula sarasa kumaha mistina. Tembal Lurah Asep dina kayan masih keneh sisimekeun. Eta inohong lembur gancang bae mere parentah deui. Sok sanajan bari jeung bibiri gidigan. Antuk nama sabara urang warga oge ngagugu. Bagian-bagian awak si Akung dipulungan. Tisirikna diceumpalan. Sup di wadahan kana sarung. Anu salah sahiji tungtungna ditalikeun. Da bubuhan eueuh nu mawa karung harita mah. Nepi ka teu cukup di wadahan ku hiji sarung bagian-bagian awak si Akung teh. Nepi ka aya meureun kana 2 sarung. Waduh, ieu mah cangkurileungna euy. Celengkeungna saurang jajaka. Kituna teh bari nembong-nembong sakeureut daging pewat dina leungeunna dibarengan ku cungar cengir gitu teh. Sabara urang warga nepi ka ngarah ka hiji nempo kitu teh. Montong bari heureuy, gancang wadahan eta manuk cangkurileung da bisi leupas. Inong lembur gancang ngagebes.
eueuh anu wanian heureuy deui ari geus kitu mah sararea gura-giru ngarengsekeun pancen. Rek dibawa ka mana Jang Lurah? Tanya Inohong lembur. Mangsa Jang Aris geus siap pikeun digarotong. Ka imah kuring we man. Sanggeus rengse itu ieuna bring sararea ngabring muru ka imah Lurah Asep. Jang Apan, bejaan kolotna Jang Aris Jang. Lurah Asep mere parentah ka Jang Apan, mangsa geus rek nepi ka imahna. Jang Apan kencang unggul. Sarta nu saterusna mah satengah lulumpatan muru ka imahna Kang Husna. Teu lila antarana Jang Apan geus nepi deui ka tempat anu dijugjugna. Langsung bae ngagedoro panto. Sarta kekeleuweuhan nyalukan Nyilam jeung Kang Husna. Teu kungsi lila pangeusi imah pating kurunyung. Aya naon Jang Apan? Bangun anu ruus uji ngajang. Kang Husna nepi ka kurang kerung sarta sigan ruas. Mangsa nempo Jang Apan anu nepi ka luar lowe nyuruh cuci mata. Si Aris cilaka Kang, cilaka nepi ka kapiuhanana Kang. Temal Jang Apan dibarengan beki murbut cimata. Cilaka. Itu si Aris mah keur sare da Jang. Kang Husna beki kerung. Red Nyilam ngareret ka salakina. Kang Husna masih kene kurang kerung. Teu percaya jeung hayang masihkeun heula sigana mah. Gura-giru bae Nyilam ngaderegdeg muru ka kamar anakna. Kang Husna gancang nuturkeun. Kang, muhun. Teu aya si Aris teh Kang. Nyilam anu pangheulana nepi ka kamar Jang Aris rampang reupeung neutup ka salakina. Sanggeus puguh Jang Aris eueuh di kamarna, Nyilam jeung Kang Husna gura-giru nyamperkeun deui ka Jang Apan di tepas imah. Ayeuna di mana si Arisna? Nya, di mana Jang Apan? Kang Husna jeung Nyilam rawah riwih neuteuk ka Jang Apan. Dibawa ka imah Palura Kang. Ari kitu. Cilaka teh cilaka kunaon si Aris teh Jang Apan? Tanya Kang Husna kalian sarua rampang reumpeungna. Nyangke we di ditu ngawangkong nama Kang. Temal Jang Apan siga nu geus teu sabar hayang ninggalkeun eta imah. Geus puguh kitu mah jawaban Jang Apan. Tekungsi talete deui. Kalayan semu rurusuhan, Jang Apan jeung kolotna Jang Aris muru ka imah Lurah Asep. Panto imah mah nepi ka poho, tekungsi dipeundeukeun acan. Sanepina ka imah juraga ka imah Lurah Asep kasampak. Di eta imah geus loba warga anu ngagimbung, pagelak-gelak nepi ka buruan. Jang Apan katut kolotna Jang Aris seseledak asup ka jero imah. Aris, kunaon Kasep? Kunaon Kasep? Aris anak emak. Mangsa nempo Jang Aris anu keur ngacoprak sarta pada ngagugulung di tengah imah teh. Nyilam jeung Kang Husna nepi ka rampang reupeung sarta rawah riwih ngadeuketan anakna. Nepi ka teu malire ka sabaraha urang warga anu pating puringis alatan kadupak atawa katincak ku dirina. Nyilam langsung ngaguk-guk bari teureun-eureun ngagalentoran anakna. Mangsa nempo kayan Jang Aris anu sakitu pikawatireunana teu kaampeuh deui piceurikeun. Pamolah Kang Husna oge teu jauh beda, teu jauh ti kolotna Jang Aris. Katembong Neng Yasmin anu keur sarua murbutkeun cimata. Diupahan sabisa-bisa kuno jadi indungna. Kunaon si Aris teh Palurah? Tanya Kang Husna mangsa geus sadararep tina ceurikna. Kabunguhan ku musuhna eta teh Jang Husna. Kabunguhan ku musuh maksudna Palurah? Kang Husna rada kurang gerung. Tetela si targos hideung teh, si targos beureum teh Jang Aris teh era teh Jang Husna. Nya, si targos hideung teh Jang Aris Kang Husna. Ceuk celengkeungna saeulah saurang Inohong lembur. Si targos beureum Jang Aris. Kang Husna beuki kerung. Atuh barabat weh salah saurang Inohong lembur nyaritakeun sagala kajadianana. Diselang ku pating celengkeungna pairan tinu sejen anu milu nyaksian kana lumangsungna kajadian. Nepi ka poharana jenghokna Kang Husna jeung Nyilam oge sanggeus nyaho yen si targos beureum teh tetela geuning Jang Aris anakna. Peuting harita di imahna Lurah Asep pohara pisan riweuhna. Anu ngurus Jang Aris, anu ngurus layon si Akung, anu peuting harita keneh dikurebkeun.
da pajar teh gila ari kudu dilila-lilama. Sajabati eta warga oge diriweuhkeun ku kapiuhanana Neng Yasmin jeung Nyilang. Anu tayoh nama kapiuhanana teh alapan teu kuat mangsa nyang hareupan eta kanyataan. Perkara kanyahoanana saha sabendana sitergos beureum. Estuning matak genjleung sarta matak ear pikeun jalma rea. Nepi ka dina waktu anu ngan saukur sapoe oge, bejana langsung nerekab ka unggal pilemburan. Kaasup ka lembur mayakpak anu jadi tempat dumukna Mbah Samiri. Hayu atuh urang ngalongo ka ditu Nyai Ujang. Harita cik Mbah Samiri nepi ka rampang rempeng mangsa dina hiji beurang narima eta beja ti dua anakna anu lalaki. Oh, tebih atuh, Bah. Jaba abana oge na beda mang pisan ieu teh, Bah. Cek anak Mbah Samiri anu panggedena. Ari mumun mah montong melo. Aing we rek idit sorangan deuleu. Ih, sanes kitu, Bah. Lah, loba bacot deuleu. Ngajedog we sia ari mumul nganter ka dewek mah deuleu. Mbah Samiri siga nu pohara ambekeunana. Tapi kitu nate atrapisan aya nu ngembeng herang dina sapasang panonna. Teu bisa majar kumaha. Antuk nama anakna Mbah Samiri ngelehan. Sarta nyanggupan kana kahayang nu jadi bapana. Melang sigana ari kudu ngantep Mbah Samiri indit sesoranganan. Sok sanajan kayan harita keur pohara panasna. Mbah Samiri jeung dua anakna nu lalaki pating garedig muru kalembur Jatirindu. Lempangna rada rurusuhan, tayoh nama sieun kapetingan di jalan. Mbah Samiri lempang pangheulana. Geus jag-jag pisan kata ponate. Sok sanajan ari dua leungeunna mah tetep buntung samet pigeulangan. Ngan aya nu robah katemponna teh tina dangdanana oge, pajauh pisan jeung dangdanan samemehna. Ayeuna mah Mbah Samiri mamake kopeah jeung pakaian anu katemponna nyopan, beungeutna oge jadi cahayaan. Teu kacatur kumaha lila di jalana. Dina mangsa wanci geus mimiti reup-reupan. Mbah Samiri jeung dua anakna geus narepi deui ka lembur Jatirindu. Imahna Lurah Asep anu langsung dijugjugna teh. Dati samehna oge geus menang beja. Yen Jang Aris teh keur diurus ku kulawargana Lurah Asep. Sanapina ka tempat anu dijugjug kasampak. Di imahna Lurah Asep masih keneh loba warga anu ngagimbung. Pagelak-gelak nepi kaburuan. Langsung pating kecewis warga oge mangsa ngurunyung Mbah Samiri teh. Satengah teu malire kanu keur pating kecewis ngomongkeun dirina. Mbah Samiri gura-giru bae sesaledak asup ka jero imah. Dituturkeun ku dua anakna. Sedangkeun di jero imah katembong Jang Aris keur pada ngagugulung. Kulawargana Jang Didin geus aya di dinya. Mbah Samiri, Lurah Asep pada curinghak neuteup kanu anyar datang. Tibang ngareret sakedeung Mbah Samiri mah. Sarta nu saterusna mah gura-giru bae sasaledak ngadeuketan Jang Aris. Kunaon atuh hidup teh kasep? Mbah Samiri langsung ngaguk-guk bari ngusapan sirah Jang Aris. Ari anu diajak nyarita nama baroraah bisa nembalan. Da bubuhan masih keneh keur dina kayan kapiuhan. Kabawa ku akayaan sigana mah. Dua anakna Mbah Samiri jeung nu sejena oge jadi pipilueun lualoe. Jang Lurah, cik menta cai ataherang sacangkir mah Jang Lurah. Cek Mbah Samiri, mangsa geus rada rerep dina ceurikna. Lurah Asep gancang ngareret ka anakna Neng Yasmin. Anu direret langsung surti. Gura-giru bae Neng Yasmin ngoroyor ka ruangan dapur. Kalayan tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mawa cai atah anu diwadahan kana cangkir. Saurang anakna Mbah Samiri gura-giru nampanan cangkir anu diasongkeun ku Neng Yasmin. Da geus puguh ari bapana mah taya ramoan. Sok eta cangkir ditunda di hareupeun Mbah Samiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Samiri meureumkeun panonna. Dua leungeunna nu buntung dipake nyekelan cangkir. Sok sanajan teu nepi ka diangkatkeun pikeun sakedapan. Mbah Samiri anteng gegerendengan mapatkeun jampe pamakena. Lain jang jawokan ayeuna mah anu dipakena teh, tapi bagian tina ayat-ayat suci. Kabeh mata jadi museur neuteuk ka Mbah Samiri.
Ditepas imah sabaraha warga nepi ka ngajejal sirah ronghok di lawang panto hayang nempok kaya di jero imah. Buluk-buk, 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 buluk-buk. Teu lila antarana cai anu dina cangkir teh bubuluk-bukan. Kabeh nu keur araya di dinya nepi ka pating polohok mangsa nempo eta kajadian teh. Nya basa miri beunta deui. Cai anu dina cangkir oge siga biasa deui. Sok pangusapkeun kana dadana Jang Aris ieu cai. Cek basa miri ngareret ka salah saurang anakna. Anu direret gancang ngagugu kalayan ati-ati pisan. Cai anu dina cangkir teh diusapkeun lawunan kana dada Jang Aris. Kepretkeun saeutik kana pameun teu si kasepna sok. Basa miri mere parentah deui. Anak basa miri gancang ngagugu. Cai nu dina cangkir dikepret-kepretkeun kana beungeut Jang Aris. Cukup, cukup, cukup lobat deui. Gek geus kitu mah anak basa miri diuk deui dina tempat asalna. Teu lila antarana Jang Aris ngulisik bari pupuringisa. Nyah beunta sarta rutret kanu keur ngariung dirina. Riz, Aris. Antep heula tong waka diganggu watir dulu. Basa miri gancang nyarek mangsa nempo nyilam jeung Kang Husna anu caringhak sarta semu hari weus-weus ngadegetan anakna. Atuh gancang karangkog deui indung bapana siga nu sieun ku basa miri. Ma. Kalayan suara nu halon, Jang Aris netep kanu jadi indungna. Nya, ieu emak kasep, ieu emak. Temal nyilam dibarengan ku luwalowe. Aa. Neng Yasmin cari nakdak ngadegetan. Jang Aris tibang netep. Sok sanajan bari jeung pupuringisan. Tapi katembong aya imut saulas dina bibirna. Bah, hatur nuhun pisan bah. Parantos kerasa nulungan bah. Jang Aris ngareret ka basa miri. Mangsa Jang Aris ngomong kitu teh sararea oge rada kurang karung. Sabab Jang Aris bet nyahueun ditulungan ku basa miri sagala. Padahal maka karek sadar. Basa miri teu langsung nembalan. Malah langsung ngangkatkeun ramo Jang Aris ku dua leungeun buntungna sarta langsung diciuman. Ih, abah anu sakedana nganuhunkeun makase. Syariatna ti hidup. Ayeuna mah abah teh geus manggi jalan bebeneran dulu kaset. Suara basa miri dareuda dibarengan ku ngeclakna di Cimata. Nempo kitu Lurah Asep jeung nu sejena oge jadi pipilueun pating alingsreut. Ku sadarna deui Jang Aris kabeh nu aya di dinya siga anu marilu bunga. Sok sanajan kayan Jang Aris jauh keneh kapulih siga samemehna. Mangsa kadenge sora anu nakol bedug di masigi anu ngagimbung di imah Lurah Asep teh meh barang barali sajang ngalakonan kewajiban anu 3 rakaat. Basa miri Lurah Asep, Kang Husna jeung anu sejenna mah salat di imah siga nu embungeun ninggalkeun Jang Aris anu masih keneh dina kayan lemah. Nyilam milu salat di kamar Neng Yasmin. Sanggeus rarengse salatna sararea ngariung deui di patengahan. Iwa Neng Yasmin anu can katempo teh. Ari si Yasmin can beres salatna. Lurah Asep ngaret kanu jadi pamajikanana. Nuju wiridan heula bapana. Malah nyilam. Muhun nuju wiridan. Malah nyilam ngilu mairan. Oh, nyakeun bae atuh ari kitu mah. Bawa sanguna ka dieu asa geus lapar ieu teh. Riz, daharnya Riz. Cek Lurah Asep deui. Kitu nanti bari rutret kanu diajak nyaritana. Jang Aris mah tibang nembalan ku unggeu da memang geus ngarasa lapar. Bubuhan sapoe jeput karek keeusian cai anu meunang marancahan basa miri. Jung pamajikan Lurah Asep cengkat nyilam gancang nuturkeun sajaman Tuhan. Keur kitu kadenge jeritna Neng Yasmin teh jero kamar. Sararea nepi ka pating larenjak pating caruringan.
Indung Neng Yasmin anu tadi narek ngoloyor ka rohangan dapur teh jadi gura-giru muru ka kamar anakna. Yasmin, bapana, si Yasmin bapana. Indung Neng Yasmin rampang reupeng siga nu pohara pisan tagiwurna. Eueuh ka mana deuleu manehna? Lurah Asep gancang cengkat sarta gura-giru muru ka kamar anakna. Nalika geus tepi ka kamarna, nyawe Neng Yasmin geus teu kasampak di eta kamar. Red Lurah Asep ngareret kana jandela. Jandela masih kene reket, selotna oge narulak kene. Astagfirullah. Nah kamana atuh Neng Yasmin teh, Pak? Nyilam siga nu pohara pisan melangeunana. Karek mah cikeneh jelema anu raya di dinya teh ngarasa bungah ku sadarna deui Jang Aris. Kiwari geus kudu tagiweur deui, tur ngarasa melang. Ku leungitna Neng Yasmin anu teu puguh sabab musababna. Dina kayaan keur kitu. Eueuh. Waktosna. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.